Sebagai generasi muda, kita memiliki kekuatan untuk mengubah dunia, menciptakan generasi emas, mewujudkan Indonesia Emas 2045. Saya Alena Aulia Marla, finalis Putri Duta Pendidikan Jawa Barat 2026. Saya adalah pelajar yang aktif dan gemar berorganisasi. Saya juga gemar membuat karya, tanggung jawab, berlandaskan nilai moral dan karakter yang kuat. Jawa Barat miboga kaindahan alam anu luar biasa. Leuweung anu hejo, walungan anu bersih, gunung jeung sawah anu ngajangjikeun kahirupan. Kaindahan ieu lain ngan ukur pikeun dipandang, tapi pikeun dijaga jeung dilestarikan. Ngaliwatan peran anjeunna salaku Duta Pendidikan, kaindahan alam Jawa Barat hayang dipikawanoh ku masyarakat luas. Minangka bagian tina atikan, karakter jeung rasa tanggung jawab sosial. Ieu teh lain puncak tina lalampahan, tapi awal tina pangabdian. Duta Pendidikan Jawa Barat 2020 genep siswi di Kota Banjar pikeun Jawa Barat anu langkung cerdas, lestari, jeung pinuh ku harapan.